زر الذي أحمد رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر الذي اللهم صل على محمد صلوا عليه. Teman-teman disanggakan kalian hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ursila likafatil jinni wal insi kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa hiya aqramul mu'zizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun biyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad innama buistu li utami makarimal akhlaq al hadis ila hadratil kiram wal muhtaram. Kasanggakeun kahormatan kasadaya para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para kesepuhan, bil khusus Syekhinal Kiram Raisil Ma'had Miftahul Ulum Al-Alim Al-Alama Pangersa Kiai Haji Hamid beserta keluarga anu sami-sami kusim pripados sangat dicintai sadaya nu parantos kenging kamulyaan. Sayogya ku urang doakeun mugia sadaya para kiai urang amin, para sesepuh urang amin, selalu dan selalu sehat jasmani sehat rohani amin. Allah berkahkan ilmunya amin, Allah berkahkan umurnya amin. Semoga tambah-tambah istiqomah di jalan Allah kalawan berkahna dorongan doa urang sadaya anu pada intina mudah-mudahan urang sadaya kabagian kaceretan kusababiah barokah doa guru-guru urang sadaya senantiasa urang sami dibasan ilmu nu mangfaat serta berkah amin.
pasihan rizki anu barokah amin. Sadaya pala putra putri urang mudah-mudahan soleh solehah, mudah-mudahan sing dijantenkeun ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kakanda yang tercinta muroti bil acara anu sami-sami kusim pripado sangat dicintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 14 abad kirang langkung anu parantos kalangkung, khususna di kota Mekah, kota Madinah, Jazirah Saudi Arabia, pada umumna satung kebing langit satang karangking jagat. Di masa harita pro dan kontra terjadi, terutama sekali di kota Madinah, bertepatan dina tahun ke-7 Hijriah terjadi sabada suluh Hudaybiyah, dipimpin ku salah satuna oknum edan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafikin diantaranya punya pendapat bahwa Muhammad putra Ki Abdullah itu bukan nabi, bukan rasul. Tapi di satu pihak masyarakat Madinah pada khususnya punya pendapat Muhammad putra Ki Abdullah pangkatna ya nabi, ya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Pro dan kontra terjadi, maka pikeun ngabeberes kasus tersebut Allah Ta'ala nurunkeun ayat dalam surat Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi artosna bahwa Muhammad putra Ki Abdullah itu pangkatna ya nabi, ya utusan Allah subhanahu. Dari 124.000 para nabi, 313 para utusan, 25 nabi merangkap rasul yang tercatat dalam Al-Quran, 5 ulul azmi yang mendapat gelar Asyraful Anbiya wal Mursalin hanyalah junjunan urang sadaya. Aya naon tah darajat anu sakitu pohara teu dibikeun kanu sanes, teu ka rasul, teu ka nabi anu sanes, tapi khusus ka junjunan urang sadaya. Nah, urang kolepetkeun sejarahna para sadaya. Ternyata junjunan orang sadaya pinuh ku uji coba, digodog ku Allah ti mulai di jero kandungan pisan parantos dicoba, di antarana di usia 2 bulan dilebet patuangan ibuna ramana Said Abdullah uwih balanja bade walimatul hamli ngantunkeun di perjalanan. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nulugina borosot lahir kamar capada. Subhanallah para sadaya, eta keajaiban terjadi di antarana di Paris agamana Majusi. Anu sok nyarembah nate kana seuneu di luar karaton teh aya seuneu raksasa di sararembah urajana jeung sadaya pengikutna. Tapi begitu lahir junjunan ka dunia, seuneu tersebut pareum tanpa ditiup ku manusia. Didadeba nyaritakeun al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih.
wa khamidatin niranu al ma'budatu bima malikil farisiyah khamidatin niron seuneu teh pareum al ma'budatu anu disembah bima malikil farisiyah ku raja Faris jeung sadaya pengikutna sababiyah lahir junjunan urang sadaya cek dina debat diriwayatkeun 300 tahun disembah ku raja Faris jeung sadaya rahayatna wakila cek hiji riwayat mah deui 500 tahun disembah ku raja Faris jeung sadaya pengikutna begitu lahir junjunan urang sadaya pareum tanpa ditiup ku manusia subhan hebat para sadaya di kota Mekah teh aya Baitullah teh diliung ku jajaran arca jararangkung gede kurang lebih cek hiji riwayat ayat 300 jumlahna anu panggedena opat Lata Uja Manat Hubal begitu lahir junjunan arca nu leutik termasuk anu panggede-gedenan opat eta ting jararungkel tanpa dijungkelkeun jeung tanpa dihancurkeun ku manusia saterasna para sadaya ternyata nu mantak pangkatna agung pisan karena junjunan teh dilahirkeun tina turunan-turunan jalma ti rasul ka nabi ka rasul akhirna dilahirkan melalui jalma anu soleh soleha Said Abdullah Salur Kanyi Aminah borosot lahir ka dunya bahan baku junjunan urang sadaya tacan pernah dititipkeun ka jalma kafir fasikin munafikin mutakabirin istuka nabi ka rasul ka nabi dina debat dicaritakeun al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sahonan li ismihi taroku sifah palam yusibhum aru minadamin wa ila abi wa ummi taroku sifah sadaya sesepuh junjunan dia dijaga diraksa Allah tarajinah artina berarti bahan baku junjunan dititipkeun ka nabi ka rasul ka nabi ka jalma soleh soleha teu dititipkeun ka jalma kafir fasikin munafikin tukang sifah tukang jinah jeung sabangsana nu mantak munasabah gubragna ka alam dunya engke bakal punya darajat asraful anbiya wal mursalin karena di jero kandungan geus digodog di luar kandungan geus digodog ku Allah subhan darajat nu luhur teh lain meunang hayos poyan para sadaya nu mawi lamun kurang ditaliti bisa diambil sejenak faidah hikmah daripada sejarah sekelumit tersebut ternyata lamun urang hayang subur hayang mahmur hayang luhur pangkat jeung darajat hayang barokah ilmu jeung sajabina eta teh kudu diraih dengan kacapean kapayahan dicaritakeun dina kitab Umul Barohin wala tahtasibu annal mazda tamaron wa anta akiluhu ulah disangka darajat nuluhur eta diibaratkan satu makanan sebuah korma atau segenggam korma
anu disayagikeun di payun urang wa anta akiluhu teu capek-capek tinggali cokot langsung dibeuweung digayam let ditelan. Ulah disangka derajat anu luhur teh diibarkeun makanan di payun tinggali cokot dihuapkeun tanpa capek tanpa payah, tetapi walan tablugol mazdahata tal'aqo sobro lan huruf napi nasab istiqbal mustaqrib asub kapil budore baheula keur diajar ngaji di Cisandri cing buya cek buya puyuh buntutan orai jangan itu berarti mual bahan dugi kana kamuliaan kasuburan kamahmuran hatta tal'aqo sobro hatta la liintihail goyah sehingga kudu ngarasakeun ngalamot dibeuweung diutahkeun kasabaran para sadaya. Kudu benar-benar sabar menghadapi ujian. Doang urang pan baheula teh di pasantren para sadaya seueur jasa ujianana. Geus balik di pasantren barang datang ka imah teu saeutik teh ujian. Di pasantren mah ujian teh paling teh 3 guruntul. Di imah manutir guntul teh bakal jadi 3.000 guruntul para kesepuhan sadaya. Kitu nu mantak amanat pribados kadulur-dulur pribados santriin wasandriyat Miftahul Ulum sekaligus dina wengi ayeuna teh wengi adalah miladna pondok pesantren Miftahul Ulum sekitar 33 tahun berdiri di pesantren parantos 33 tahun mencetak kader para alim wal ulama. Alhamdulillah ulah mikiran pi pamajikeun ulah mikiran pi salahkieun ngaji begeus nu bener naon sabab karena sadayana parantos disiapkeun ku Allah. Insya Allah teh ngagaduhan sifat hiji diantarana kudrot anu kadua oge irodat. Eta dua sifat kudrot jeung irodat boga garapan ta'aluk cek bahasa santri mah ari ta'alukna sifat kudrot jeung irodat bijamiil mumkinati kasakabeh barang anu mungkin ayana. Ari barang anu mungkin ayana cek ulama ahli tauhid aya 6 jumlahna. Hiji ijad, kadua idam, katilu jihad, kaopat amkinat, kalimat jihad, kagenep azminat. Ieu kabeh para sadaya kata aluk kagara ku sifat kudrat jeung irodatna Allah taala. Cuma beda fungsina lamun kudrat wal kudratu tubrizul mumkinat, kudrat tugasna pikeun ngadohirkeun barang mumkinat, wal iradatu tukhassisul mumkinat, lamun iradat rek nentukeun sakabeh barang anu mumkinat. Ijad diayakeun urang ku Allah melalui sifat kudrat jeung iradatna tepat dina waktuna moal bisa mundur moal bisa maju tepat jeung waktuna ditangtukeun ku Allah lewat iradatna dibuktikeun ku Allah lewat sifat kudratna para sadaya. Doang sim kuring teu kapikiran ti tadina teu kabayang ti anggalna rek calik mayunan sadaya para kesepuhan di pondok pesantren Miftahul Ulum ieu teh teu kabayang ti tadina ternyata gorenganan di loh mahfud Allah parantos tercatat kasebatna qada eta adalah skenario Allah diatur ku Allah pikeun sakabeh makhluk anu bakal aya ka alam dunya tina sajumlahna anu mumkinat rek diayakeun jadi aya geus aya rek dieuweuhkeun jadi eueuh diayakeun jeung dieuweuhkeun ku Allah melalui sifat kudrat jeung iradat. Termasuk sifat ari eusina sifat para sadaya kal ilmi seperti urang rek dibere ilmu ku Allah melalui sifat kudrat jeung iradatna. Wal gina sugi wal fakri sadaya eta
sugih urang tah, fakir urang tah, ilmu urang tah, bodoh urang tah, sadaya urang saucap salampah saparipolah eta sadayana menang Allah, diatur ka Allah, dikersakeun jeung dikawasakeun ka Allah lewat sifat kudrat jeung iradatna nu kitu ngaranna sifat termasuk barang anu mungkinat, termasuk jodoh para sadaya geus diatur ku Allah. Nu mantak ulama ahli tauhid sok nyaritakeun bahwa eta qada terbagi atas dua bagian. Hiji aya nu dingaran qada mu'alaq, kadua aya nu dingaran qada anu mubrom. Lamun qada anu mubrom la ya'lamu mual ayanu apal ka eta qada mubrom ilallah kecuali Gusti Allah nu bogana. Tapi lamun nu mu'alaq kakasih Allah, manusia pilihan Allah, waliullah, ulamana Allah, aya nu dibere mukasyafah anu apal kana nyaeta mu'alaq teh. Bedana para sadaya lamun qada nu mu'alaq bisa diakalan, bisa disyariatan, bisa dikasab, bisa diikhtiaran. Seperti contoh, lamun di loh mahfudna dina poe harita bakal jadi A, ai barang didoaan, disyariatan, dikasaban jadi B teu jadi A na eta pinasi nu kitu ngaranna anu mu'alaq. Artina qada aturan Allah anu bisa diupayakeun tina A kana B, tina B kana A, eta teh nu mu'alaq, dikasab, didoa, diikhtiaran. Tapi lamun anu mubrom totalitas moal bisa diakalan, rek di jampean tah, rek di hijiban tah, itu rek di asroriahan tah jeung sajabina tah, lamun B tetep B, lamun A tetep B tetep A, lamun ba tetep ba, lamun A tetep A, sama sekali totalitas teu beunang di ikhtiaran, teu beunang di jampean, eta qada anu mubrom para sepuh sadaya. Sim kuring boga santri usiana geus aya kana 40 tahunna harita. Lalaki jadi hartina jalmana jomblo. Ari kiceupna mah doangna di dieu ge aya tah saumurna eta manu jomblo. Hiji waktu datang ka imah bari jeung bungah minakana mah ceurik para sadaya cek sim kuring kunaon ceng ceurik oh cenah nabi bunga kunaon abdi teh insyaallah bakal nikah cek sim kuring alhamdulillah boga anak sanajan majaji bahasana santri teh pan anak majaji tapi pan lamun geus lila masa ka anak sorangan bae eta ngadenge anak aya nu hayangeun rek kawin bagja jeung bunga lagi kabina-bina dirangkul kusim kuring alhamdulillah ceng sia aya nu hayangin urang mana urang kampung anu laju kumaha tos janji cenah Nabi bahkan tos serah uang segala macam yen rebe kawin kira-kira ayeuna setengah bulan deui geus serah uang segala macam cek sim kuring alhamdulillah ananging cenah Nabi kayak waktu akadna hayang ditungkulan ku abi cek sim kuring insyaallah bunga para sadaya leos ta anak balik ka imahna ai kira-kira kana kawin kira-kira saminggu didatang ka imah barang datang ka imah ceurik kana rangkulan ngagungguk cek sim kuring dengan tik ceurik bae atuh geus bunga here kawin mikiran naon deui kitu para sadaya cek anak ngomong kieu puguh cenah Nabi eta calon pamajikan teh dibawa kabur ku kabogohna cek sim kuring oh berarti cerik sedih ieu minangka namanya laju kumaki tuh ceng boh cenah Nabi yang geus cetak surat undangan geus dek dibagikeun aipek teh calon pamajikan dibawa kabur ku kabogona hayang kumaha ya hayang jadi kawin ieu rek ngomongkeun qada mubrom para sadaya cek sim kuring wajabi ai santri mah paling kudu dipuasan daek puasa dek manehna siap cenah Nabi puasa ya geura baca tulis kadinya bacanana nyandak buku nyiapkeun tinta ditulis cek sim kuring
sok baca yalati sabarabi jumlahna yalati teh jumlahna 16.664 sapeting terus kenggeus beres kakarak di doaan di jampean tulis sangarana sarminah ca Nabi Allahumma sakhirli sarminah kama sakharta bahroli sayyidina Musa alaihi salam walayin di qalbi sarminah kama layan tahadi dan li sayyidina Daud alaihi salam waj'alni mahbuban sadidan fi qalbi sarminah kama jalta mahabbata Yusuf fi qalbi Julaiha alaihi salam pan gagah eta peletnya lamun dimanan ku santri mengejedak bae santri lagi meujeuh Allahumma sahilinun Gusti muga nganutkeun Gusti kasih sarminah ka kaula kama sakhota bahroli sayyidina Musa alaihi salam seperti nurutkeunana Gusti sagara bangawan kuljum ka Nabi Allah Musa bisa nyebrang ti Mesir nyaeta kasam ka Syria teh dibelah eta lautan para sadaya mukjizat Nabi Allah Musa alaihi walain di kolbi pangleleskeun hatena si sarmina kamalayan tahadi dan li sayyidina Daud alaihi salam sakumaha Gusti ngaleleskeun nyaeta besi dijieun baju kerek ku Nabi Allah Daud alaihi salam pan Nabi Daud mah hebat besi bae besi bisa dianyam ku leungeun bisa dikitu kulengan leles doang kertas para sadaya itulah hebatna Nabi Allah Daud alaihissalam waj'alni mahbuban sadidan fi qalbi sarmina jadikanlah sim kuring Gusti dina hate si sarmina teh dipikaulas dipikasi dipikasayang mantap paneta kitu seperti mikaulas mikasina nyaeta Julaiha ka Nabi Allah Yusuf alaihissalam pan pohara eta Julaiha mah saking kabing bilengan jeung kabung bulenganan ka Nabi Allah Yusuf sakabeh baju beh di ngaranan Yusuf sakabeh pakaya di ngaranan Yusuf pan kitu reupereum bentak karasa nu kadedeulekeun Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu tak tipi ukuliha kabah dituna datangkeun keur dahar ge supaya aya beungeut sim kuring Gusti sarminah rek dahar dina eta kejo teh aya beungeutna beungeut santri sim kuring teh wasur biha rek nginum begitu rek diinum dina gelas ge aya beungeutna beungeut kabogohna teh wa naumiha sarege ngimpi jeung manehna hatta ta'ti idza firosi biqalbin salimin sehingga dengan hati anu serah diri datang ke amparanna mangga sadaya-daya tilu saimpas rambut kinalih katombena dihandap saimpas dampal kinalih rorombehanana sadaya-daya alhamdulillah jago tapelet para sadaya diijajahkeun takusim kuring jeung semsok eueuh ceng ajaz tuka cek manehna qabil tu alhamdulillah puasa be puasa sia wayahna kudu capek hirup mah sabaraha puasana 3 peuting ngan awas aya pantangan selama puasa 3 peuting teu beunang ambekan sia pan modal anak jelema meureun nya eta mah panambah ngajajal santri bener daek tantu daekeun bener sajan tambekan leuseung ge sampai ka bah mana burung kitu ageura leos eta santri balik para sare kusim kuring ditinggalikeun be ya Allah ya Rob eta santri aing heueuh disikang ku kabogohna eta pan kepastihana cara kadata sawala anak nu cilaka bapa nu kabawa-bawa aing nu isin mah santri saya tada kan tinggal ku kabogohna santri Haji Nu cenah urang Badulang pan aing eta lantaran bisi kaisinan cek sim kuring hai kira aceng puasa kadinya ulah ge rek puasa minimal wiridan inget tambah heula para sadaya boga guru keur ngaji di wetan aya wiridan ngaranna isi magrib cetrek puasana 11 poe kudu meunang nyata 7 kali tindakan carana diijabah jeung henteu mati jeung henteu lamun tas puasa urang nyangan cai jalan ka hilir terus jangan cumplung ke cumplung na palitkeun
geus paling jauh kurang karak dicetrek babacanana kaf ha ya ain sad kamain ang jalamina sai fakhratot bi nabatul di paswasi mantaduriyah eta mah paling mali anggeuskeun eta hoo lamun dianggeuskeun bahaya eta mah engke amun hayang kudu ka imah ka ditu tah lain di waktu kaf ha ya ain sad kamain ang jalamina sai fakhratot bi nabatul di paswasi mantaduriyah ya hafaklah jel beres saha gitu pan ke lamun geus beres sampaikan kana hak mim ain sop ke ujungna cetrek ku urang tas dicumplung teh ceret gupai lamun sekil liprik ka urang neangkeun ka girang beuting geus hebat eta para sadaya mantap we pokona mah cek pikiran aing baheula pernah tah ngalaman kitu ieu anak keur dihina piraku ku tengah jengkang ieu ku dua peuting ge anak puasa aing wiridan tiap peuting paneta malamun deket jeung imah urang wiridan kudu loba 88 lamun jauh jeung imah urang wiridan saeutik 66 kabeneran rada jauh 66 wiridanana barang menang 3 peuting eta anak santri teh datang ka imah teurik kagunggu kana lahunan cek sim kuring doangna ieu hasil meureun ieu gitu magrob cetrek aing pasti ngecengkang ieu ya latif 16.664 padeng 30 peuting piraku teu ngecengkang kapilengan doang ibu gah budak meureun tenang bae ceng jadi kawin mah tenang ulah ceudik jadi boro-boro cenah bi kunaon tah lambokot keneh cenah dina pipi ai barang di deuleu aya ciduhan para sadaya kumaha kitu didatangan cenah ku abdi diajak kawin lain narima iya tapi kalage lambokot ku ciduh ta pipina cip-cip kuring subhanallah dirangkul tah anak tah santri teh ceng meuje berarti lain jodoh aceng di loh mahfudna ieu ieu kasebut ceng kodo mubrom sanajan ribuan pelet ku urang dipelet sabudak santri nu aya di dieu tah muasaan moal beunang ceng sadesa sakabupaten melet hayang supaya si Sarminah bogoh ka Aceng kawin jeung Aceng moal beunang ceng naon sababna ieu diciptakeun si Sarminah lain pikeun Aceng dina kodo mubromna geus sing sabar loba keneh kenu dibarut ge aya keneh ka karak lahir didebutkeun kitu kepala santri sadaya awas lamun anu dituju ku urang geus dipuasaan geus dijampean teh hasil bae meujeuh kembali minallah alallah ilallah kudu kembali ke Allah berarti lain jodohna seperti urang di modalan eta usaha tanah dijual kabeh dijadikeun modal satu perusahaan lain maju ta usaha tambah bangkrut jeung bangkrut eta mah ijazah pargi ngadunya geus wakiah puasa 40 poe kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 3 peuting loba kabeh termasuk ijazah ladun dunia segala macam digarap buktina lain tambah maju tapi usaha nu eta tambah kakulung tikar bangkrut jeung bangkrut bae berarti lain bagian anak anjeun hasil pakaya ti dinya eta nu mubrom ngaranna nah sakabeh urang lantaran taya nu apal nu mana nu mubrom nu mana nu mualak yuk lanjutkan aktivitas nu dagang-dagang nu ngojek-ngojek anu aktivitas ieu jeung sajabi-sajabina anu ngaji di pasantren ngaji terus adapun bisa jeung teu bisa anak kumaha Allah bae alhamdulillah doakeun kurang para sadaya mudah-mudahan para santri-santriin wasantрият Miftahul Ulum baik anu masih kene aya di dieu mudah-mudahan dipasan ilmu nu manfaat serta berkah ka Allah amin wa ima alumnus anu parantos uih di tempat masing-masing mudah-mudahan dipasan ilmu nu manfaat serta berkah amin ya Allah ya robbal hadirin jamaah rahimakumullah sim kuring dek naros ya ka jamaah sadaya ieu urang tepan di samping milad pasantren orenganan aya walimah maulid nabi di zaman ayeuna para sadaya lamun urang naliti kiai eta di saban kampung seueur para kasepuhan somawone tapi kuari ayeuna
tos loba jalma anu ngalarang maulidan. Aya nu ngomongkeun peringatan Maulid Nabi beda, dilarang ku agama. Bejana eueuh ti Rasulna, padahal para sepuh sadaya peringatan Maulid Nabi lain eueuh ti Rasulna, justru samemeh urang ge Kangjeng Nabi yang punya kelahiran sudah memperingati duluan. Hadis saritakeun inilah uhibbul yaumil isnin liani ulitu fihi wa amutu fihi, aing cinta kana poe Senin karena aing lahir dina Senin, wa amutu fi aing maot dina Senin. Cek Kangjeng adalah Senin hari yang penuh bersejarah. Kemenangan perang Badar Senin, hijrah Kangjeng Nabi datang ke Madinah Senin, numawi di mana hari Senin Kangjeng Nabi selalu berpuasa, hiji memperingati hari kelahiran anak, anu kedua mengenang bahwa Senin adalah hari yang penuh bersejarah. Subhan. Maka jelas sebelum orang umatna memperingati maulidna, jeung Nabi sudah lebih duluan. Eta panginten meureun dilarang meureun ku Al-Qur'an, ku Allah, sehingga maranehna mah ngalarang mauludan. Lamun urang ningali surat Yunus, Allah ngadawuh, dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, ka mana Gusti? Ka urang Rangkas, ka urang Kabupaten Lebak, ka urang Provinsi Banten. Naon atuh nu dibejakeun? Bi fadlillahi, dengan adanya fadal Allah, wa bi rahmati, jeung adanya rahmat Allah, fabidzalika, maka melalui sabab ayana fadl jeung rahmat, falyafrahu bejakeun kitu ka urang Rangkas kudu pada bararunga. Wa khairum mimma yasmaun, eta bungahna dina nalika aya fadl jeung aya rahmat lebih bagus daripada ngumpulkeun sakabeh dunya para sadaya. Ieu ayat ku ulama ahli tafsir ditaliti. Bi fadlillah teh diantarna Ibnu Abbas nafsiran ay bi wiladatika. Berarti ya kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka umat anjeun bi fadlillahi, dengan adanya lahir anjeun, bi wiladatika, lahir anjeun ka alam dunya eta teh fadl ti Allah, wa bi rahmatika, sapaket jeung rahmatna karena Kangjeng diutus ka alam dunya, sapaket jeung mau rahmat ya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan lahir anjeun ka dunya itu fadol, sapaket jeung mau rahmat ti Gusti Allah eta ge sami. Pabidzalika, maka karena sebab eta palyafrahu kudu bararunga, artina ketika lahir Kangjeng teh kudu bunga. Seperti nalika peringatan Maulid Nabi eta teh ngabuktikeun rasa bunga. Betul apa betul? Sim kuring rek nanya ya ka bapak-bapak, ieu urang mauludan bunga teu? Bunga teu? Cinta teu? Nah, eta bunga jeung cinta fi'il qulub ngaranna. Fal yafrahu, yafrahu eta fi'il mudhari, fi'il madina paroha, yafrahu nu mantakana paroha yafrahu, cek ulama ahli sorof asupkeun kana sulasi mujarrad bab katilu lantaran dina lampi ilna eta kalimah aya huruf halak. Setiap kalimah dina lampil aya huruf halak asupkeun kana sulasi mujarrad bab katilu kana fataha yaftahu, farroha yafrahu, cek ayat pal yafrahu bejakeun kudu bararunga gitu. Ngeun eta paroha yafrahu teh fi'il qulub pagawean hate. Mual bisa bukti ieu hate bungahna cintana kumaha hayang bukti, kudu aya dudupak sesepak para sadaya, kudu aya gerak urangna. Itu rek ngabuktikeun rasa cinta, rek ngabuktikeun rasa yafrahu bungahna kelahiran junjunan. Nu mantak cek bahasa santi, al mahabbatu la yumasu walakin yuhasu. Cinta itu tidak bisa diraba. Setinggi apa cinta, sebesar apa cinta. Lakin yuhasu, tetapi cinta itu bisa dirasakan oleh lubuk hati yang paling dalam. Betul? Leres?
jadi cinta moal karaba ku panangan bisa ge dirasakeun ku hate karena ieu aya dina hate maka dibuktikan ku sakabeh anggota kudu aya dudupak sesepaking sajabena ketua penyelenggara nyieun struktural ketua umum panitia penyelenggara Maulid Nabi wakil ketua sekretaris bendahara seksi dimulai seksi A sampai ke seksi Z ka seksi sendal-sendal kudu disiapkeun rek naon rek ngabuktikeun rasa cinta ka junjunan alhamdulillah di mana jalma geus cinta kana kelahiranana mudah-mudahan bae tergolong asupan hadisna Rasul cek Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah sajalma anu cinta ka aing kelak nanti bakal bareng jeung aing di surga Allah alhamdulillah. Itu para sepuh sadaya itulah maulidan sim kuring rek nanya deui ka bapak-bapak ieu maulidan teh termasuk tawasul leres teu ieu mauludan teh tawasulan para sadaya awas ulah aya jalma nu wani ngabidahkeun tawasulan eueuh ti rasulna cenah eta tawasul justru eta tawasul anu pertama ngayakeun tawasul teh ti rasul hiji waktu pribados jarah ka mertua ka almarhum almaghfurlah Abuya Ahmad Damamini bin Abuya Khalil Paniis Abuya Khalil bin Ilyas bin Yuda terus sampai terasna ka ditu tas jarah asup ka kamar pribadi ningali kitab sarah peninggalanana dina rentepan kitab sarah ararageung aya satu kitab leutik ngolol be salah-salah kitab sarah cek pribadas ko ieu aya kitab leutik ngolol dina sarah sigana ieu kitab teh kitab anu sangat dipentingkeun dicana ku sim kuring seret dibaca judul kitabna eta kitab ngaranna Duru Rosaniyah ala Rodi Wahabiyah dicanda ka imah dipelajari dibalag jeung budak santri dibalag jeung bapak-bapak ternyata di lebat eta kitab deh nyaritakeun tentang dalil tawasul para sadaya saha nu ngarang eta kitab deh nu ngarang kitabna Khadimutul-Labah Makkatil Mukarramah Said Ajainul Ahmad Dahlan guruna Syekh Nawawi Tanahara nu tukang magahan di Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah aya naon teh sejarahna hiji waktu Rasul kadatangan ku sahabat lolong buta teu ningali cek sahabat ya Rasulullah abdi teh minang saraya hayang doa supaya tiasa ningali lamun abdi tiasa ningali mah tiasa iru perang sareng Kangjeng cek Kangjeng bagus niat anjeun ke ari kitu mah ku aing dibere doa aya keur ngalaudu tah sahabat fa ahsana wudu au bagus pisan wuduna beres ngawudu langsung datang ka Rasul mangga Kangjeng diijajahan doa tawasul para sadaya cek Rasul Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu bin nabikal karim nabiyur rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika liyaqdiya jami' hajjati wa yasfi maridi ummah bahasana para sadaya Allahumma nun Gusti pangeran sim abdi as'aluka simri nyuhunkeun ka Gusti wa tawajjahu jeung sim kuring tawaju bika ka anjeun ya Rasul Gusti Rasul binabikal karim kalau Nabi Gusti anu mulia ya Muhammadu jenengan Muhammad ini atawajjau bika ila rabbika sim abdi tawajuh tawasul bika ka anjeun ya Rasul numpang beken sim abdi ka anjeun ya Rasul tawasul sim abdi ka ya Rasul naon sababna numpang beken tawasul ka Rasul karena sim abdi sadar manusia biasa tapi Kangjeng manusia anu sangat luar biasa dimaksum teu boga dosa dijamin asup surga doa diijabah ku maha kawasa sim abdi tawasul ka Gusti Rasul hayang naon kitu sia cek urang teh cek sahabat teh cek doa tawasul teh liat dia jami' hajati hayang dicumpun sakabeh pangabutuh blak 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 dongengkeun pangabutuhna wayaspi jeung hayang caget marodi panyakit sim kuring dibaca cek Rasul ku sia minimal ta salat 7 kali kabah ditu Nabi saya waktu ti penting leuwih ti eta didawam ku sahabat ai barang beunang saminggu eta matana molotot cager alhamdulillah mustajabah ieu doa para sadaya nu mantak lamun kurang diajar diwiridkeun mangga turutan sim kuring heut ge ya
Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu binabikal karim Nabiur rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika liyak dia jami'a hajati wa yasfi marodi ya arhamar rahimin. Bilih bade diamalkeun mangga mustajabah insyaallah. Ta eta dua tawasul para sadaya. Jadi eta tawasul teh ti Rasul nu ngamimitian. Aya aliran zaman ayeuna anu ngabidahkeun tawasulan eta jalma can becus ngaji nu kitu. Termasuk ieu maulidan teh tawasul para sadaya. Ge ya Rabbi bil mus wa ghfir ma madha ya wasi'al karami Muhammadun basyarun walaysa kal bal huwa yakutatun wa nasukal hajari ya Rabb. Eta sami doang-doa nu itu samerek lamun HP mah Samsung ngan beda casing para sadaya itu. Allahumma inni as'aluka wa tawajjabi nabikal karim Nabiur rahmati ya Muhammad nu ieu ge sami ya Rabbi bi nun Gusti pangeran sim abdi bil Mustafa kalawan numpang beken ka nabi anu terpilih anu dibersihkeun balik makosidana pang sampekeun sakabeh maksud kami ka Gusti Allah. Nu mantak ibaratna ge jama balik makosidana pang dugikeun ya Rasulullah ka Gusti Allah sakabeh maksud kami loba bla 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 maksud urang teh teu kahitung jumlahna. Jadi di mana-mana orang maca ya Rabbi bil Mustafa itu tawasul. Dibaca tadi di dia asrokol itu tawasul ya Rabbi bitola'al jeung sajabina deba maulid Nabi pada sautuhna di dalamna adalah itu tawasulan termasuk ieu maulid tawasulan ketika orang bermaulid Nabi baca deba maulid Nabi maka Kangjeng Nabi teh ilu hadir jeung urang alhamdulillah. Itu para sepuh sadaya aya jalma anu wani keneh ngabidahkeun maulidan. Lamun urang ngutip salah satu pangandika Syekh Nawawi Tanahara eta Syekh Nawawi Tanahara nyaritakeun para sadina kitab tafsir Munir teh ceuk Syekh Nawawi Tanahara paman za'ama annahu yasilu ila ridallahi ta'ala bigeri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan faqad dolla aqluhu wa khobasahyuhu. Paman za'ama sajal manu punya prasangka annahu yasilu ila ridallahi ta'ala jalma tersebut hayang hasil hayak tepung menang ridho Allah. Jalma malamun geus menang ridho Allah bakal bagja sanajan paribasa isuk ngabubur sore nganggul ragap teu aya lamun hirupna pinu dengan ridho Allah bagja tenang nu aya alhamdulillah. Tapi sanajan tahirup paribasa pakaiana brok di juru brok di pantong ngalayah di tengah iman si jamrong di kolong selenjang di kandang imahna bertingkat
mobil mengkilat, uangna berlipat-lipat dina setiap tabanas miliaran jutaan para sadaya. Tapi lamun hirupna nu eta teu aya ridona Allah, moal aya tenangna nu aya sulit jeung sulit bae. Betul apa betul? Nah, upayakeun dina doa neangan ridho Allah. Di ujung torekoh naksabaniyah teh aya ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Ilahi anta maksudi nun Gusti Pangeran sim abdi, anta maksudi Gusti teh anu disejak ku sim abdi, anta maksudi waridoka matlubi ridho Gusti kadiwan Gusti eta anu diteangan ku sim abdi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, pasian sim abdi ku Gusti, cinta sim abdi ka Gusti, ma'rifat sim abdi ka Gusti, teangan karidaan Allah. Karena lamun jalma geus meunang ridha Allah, bagja dunya bagja akhirat alhamdulillah. Ceuk Syekh Nawawi, sajalma anu hayang meunang ridha Allah di dunya wa imma di akhirat bigeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan, tapi Rasul di anjeunna teu dijadikeun cukang lantaran maulidan bid'ah sampai aya kabablasan segala macam zaman ayeuna mah maca sholawat tafrijiyah musyrik ge tingali dina HP para sadaya. Anu boga HP Android mah tinggal dibuka aya jalma anu wani salah satu aliran mengutarakan bahwa membaca sholawat tafrijiyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman kabah dituna watan parijubihil qurbu jeung sajabina eta ku sebab aya bahasa nu eta lah dimusyrikeun, eta mah mementak lain ka Allah bahasana. Eta jalma nu moal kitu eueuh poloan para sadaya. Ceuk Syekh Nawawi Tanahara, ongko hayang menang ridha Allah di dunia kelak nanti di akhirat bigeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan. Tapi Rasulna teu dijadikeun cukang lantaran ngabidahkeun kana asroqolan, ngabidahkeun kana maulidan, ngabidahkeun kana salat yang sajabina, pakodol aklu eueuh akalan hilang akalna. Setiap jalma teu boga akal berarti eueuh poloan. Tah, mun aya kene di wilayah urang, jalma aya nu wani-wani ngabidahkeun maulidan, ngabidahkeun tawasulan, eta jalma ceuk Syekh Nawawi teu boga kurang bedas. Geus peuting ngajina. Eta jalma teu boga eueuh poloan pakodola aklu hilang akalna eueuh poloan ceuk Syekh Nawawi Tanahara. Numawi para sadaya mudah-mudahan we urang mah nya setiap tanggal bulan kelahiranana bahkan hari kelahiranana selalu memperingati hari lahirna bulan lahirna rek ngabuktikeun mudah-mudahan boga akal anu sampurna amin ya Allah ya robbal didadur urusan ya ala rodi wahabiyah. Eta muludan teh tawasul dikarang eta kitab nyata ku guruna Syekh Nawawi Tanahara. Alhamdulillah penting ayeuna urang teh double ganjaranana ya ngadoakeun miladna ieu pondok pesantren nya urang hadir maulidan ganjaran maulidan menang, ganjaran hadir ngadoakeun miladnya eta pondok pesantren menang ganjaran. Mudah-mudahan kelak nanti nalika di akhirat kapetik hasil kala buahna papangi jeung sadaya syafaatna amin ya Allah ya robbal. Cekap sakitu mudah-mudahan ageng manfaatna irang serta langkung nganyuhkeun punten adanallahu wa yakum azmain usikum wa nafsi bi taqallah walakumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.